Cuma kumaha gitu. Da ieu keur carita tarekat lain lalagahan hese. Mantap cek Mama Bakri sahapi jelemaana na kuari nu deuk norekat. Nu mantap Mama Satibi gentur mah ulah norekat ngeun sia ngaji bae. Mantap Abu Yadim ya teh dasari tarekat kula mah ngaji. Dina eta tadina sejarahna pan aya bukuna teh tarekat kula mah adalah ngaji. Kunaon eta? Nyanana mah norekat. Kusabab mana pi muridna. Mana pi muridna jelema lamun norekat kadeuleu bae. Kadeuleu bae mantap layaripul wali ilal wali. Nu nyaho ka wali kecuali wali boro-boro geus jadi wali kakarak norekat bakal kadeuleu. Kakarak norekat dong bakal kadeuleu. Atuh lain deui BHS jeung BHSD kadeuleu. Sanajan le apos ditempelan ku merek BHS, dikieu-kieu goreng ieu sih salah merek tanaon. Salah merek ieu jadi hukum bage. Ih salah ieu. Jalain kieu dicekel lah BHS mah. Tetep bae kadeuleu bae BHS asli jeung BBHS. Kadeuleu bae norekat asli jeung totorekatan. Kadeuleu bae kajen kumaha ge jalain zikir. Zikir macam babari jasa nurunkeun zikir mah cenah kula yang belajar zikir sia. Mantap abah mah babari jasa. Abah mah keur di dapur bae kieu aya jelema kiai kula mah yang belajar zikir diuk sila. Tuturkan abah. La ilaha illallah la ilaha. Baca ku sia. Sabaraha ke sadaek nu sia. Atuh. Jadi gua nanya, "Bapan di bare-bare atuh sabaraha zikir lain tarekat mah." Tarekat mah tuh ngomong ku bener itu ceuk nanti. Tuh, babari abah mah di dapur bage jelema yang dikit dibere. Ngan teu nganyatakeun tarekat ulah nyebut tarekat sia. Zikir bae, aya zikir bae Bang titah ieu ku Kangjeng Nabi. Tapi lamun geus deuk norekat ditanya heula. Juz amakna katalar sabaraha zakabada. Katalar ti alhaqumut tarawih bae tau. Ulah sok kayak norekat. Sok kayak norekat. Sapina talar henteu sapina. Ngaji ge encan. Tuh ngomong tarekat teh ngaji sapina hacan. Ndeu kumaha apa kieu teh ka Allah. Jalan ka Allah lagi syariat can bisa ulah zikir bae. Zikir mah sadaekna sia beurang beuting sabodo. Kieu teh mah sadaekna geus. Atuh teh jadi wali. Oh, sok kana asal boga anak dia teh ngawalian sia. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innama yajibu hadza lana tegal hadza iki masdar yansipulan nabuga kenan berdalakan masdar antasrifil bili saking tasipan fiha salifan alaikan keping telu ibnu syariati wa tarekati wal hakikat ing dalam pagawean syariat lan tarekat lan hakikat. Tastadilun nafsuna kakatungkul apa nafsu awalan ing dalam awale di syariati kalawan syariat hatta tartabau malah narima kaurus narima kaajar ya nafsu biha kalawan syariat. Wa tazuku lan nyicipi nafsu halawatha ing manisya syariat. Istadulul balbulan katungkul apa atifanian dalam kang kapinda biasal tarikati kalawan pirang-pirang pagawean tariqah. Ayat takhallam minar razayil matan dari masuki ia galbu saking pirang-pirang kokotor atau ragit. Wa tahalla bil fadail lan narima kapapaya sia kalbu kalawan pirang-pirang fadilah. Stagilur ruhulan katunggul atar salisan dalam kang kaping telu bil fikrati kalawan tafakur.
Ibahril haqaiqi ing dalam lautan pirang-pirang hakikat atau ing dalam pirang-pirang hakikat kang kaya laut atatas tamirra malah nalima tetap dia ruh maha sumertane hagoi wayar sakho bedamuha lan tumanceb apa dalam makanan ruh fi syuhudi anwariha ing dalam pirang-pirang ningali ing pirang-pirang cahaya haqoi walan dawa masadara minal kainat ala kismai lamun urang nyaritakeun masdar eta masdar teh kamari timbul tina tasrifan nomor katilu nasoro yang suruh nasron kahiji nasoro fi'il kadua yang suruh fi'il mudhari katilu nasron katilu eta isyarah wa inna ma yaji'u hadza numantak datangna tasrif masdar katilu wa yakshifuan tasriful fi'li salisan ngajelaskeun tina tasrifan fi'il nomor katilu dina pagawean syariat torekat jeung hakikat eta teh kos kitu sebab masdar teh adalah hakikat geus kudu tihiji heula kadua kara katilu moal datang ka masdar mun teu fi'il madi heula karak fi'il mudhari karak masdar ieu sarua. Jadi lamun jelema teu mondok lama atuh datang ka bubun kelan yang moal datang ka masdar moal dijamin moal kajeun teuing nyana kuku mah ge budak badug ge moal paling lu datang jurig nirjan tetep bae kudu mondok heula hartina mondok heula teh bersyariat neangan kesempurnaan syariat miniti pada sagirun nafsu awalan disyariati kena katungkul nafsu teraku syariat hatta tertabo biha wa tahuku halawataha kaajar nafsu jeung ngarasa ngeunah di syariat eta supaya bersinar syariat. Supaya ke pondok pesantren ngajamil heula, narkib heula, murad heula, mencit kotok heula. Eta mencit kotok teh emang aya nu nanyakeun ka kula. Kiai cenah eta sama tamil kudu mencit kotok kudu. Ye, eta teh kunci. Kunci, lamun tadi pencitin kotok pelan. Jadi jenazah itu mencit kotok kepuat sakit juga mencit. Komotongan. Emang kiai na bagi kotok jago mereka. Ada gitu lagi tuh bae asal tangan mencit. Aduh, aya bae teh jelema nu nanyakeun, bung rugi meureun. Tapi kotok jago atuh. Ayo tuh dayakeun rahasia kunci eta teh. Okos jelema muriang geus ka dokter geus ka mana teh cager. Datanglah ka imah kiai, alhamdulillah ku doana kiai sababna cager gegeraan mau bakakak. Gegeraan kunci eta ngaranna dikunci geus cager tak ulah balik deui. Geus. Lamun balik deui bakakak deui. Tapi eta kolot baheula kunci ngaranna budak wari mah jadi itu nyaho ge didongeng kukula eta teh ngonci ngaranna nu kitu teh eta sok disebut mawa kukudang kunci gitu. Nah manuk beres jalan mana beres jalan masal ngajilah alfiah
Geus kitu ngajinya takrib, riyad. Mulai eta kakarak pengetahuan doang tama. Kakarak pengetahuan. Nah, sampailah ke Fathul Muin Fathul Wahab, merenungnya nak mulai salat nu rapi, wudu na heula rapi. Sesuai jeung aturan syara. Kemudian salatna sesuai jeung aturan syara. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Tahajudna tengah peti. Duha. Syariat teh syariat. Syariat lah. Terus nyana teh dipaksa ku syariat. Dipaksa ku syariat. Supaya salat pada waktuna. Penting supaya hubung tahajud dipaksa ku syariat lah. Ingat kana syariat lah. Duha dipaksa ku kondisi waktu duha. Terus bae, mana duha dipaksa ku kondisi ngawuduk. Oh, masalah guys. Kuat guys pokoknya. Atuh, itu bagus apa? Lazim dah mengesok gitu mah. Malah mah batur ngaji geng. Oke lah guys, pokoknya. Kuat guys pokoknya. Dah itu teh dikurung orang teh ku syariat. Datanglah waktu Rajab, syariat puasa. Lain seri puasa. Aduh, terus datang ke Ramadan mah, tarawih nak syariat timimiti nu farduna nu wajibna, syariat anu sunahna, syariat anu makruhna dijauhan nu haramna dijauhan, syariat nu bubahna ge hampir kumanehanana ye diperhitungkeun, ditaliti ialah bersyariat ngaranna. Moal kaluar ti 5, wajib, sunah, haram, makruh, mubah, eta lah syariat. Geus tapis jana dina syariat teh sehingga karasa. Kumaha karasana? Lamun teu salat puyeng. Eta geus hebat eta ngaranna kok gitu teh. Nyeri awak cenah ieu kunaon can salat sunah masyaallah. Tah eta geus ada durus tah. Nyata sinaran berarti tah. Ya malah lain kitu tibalik kan. Puyeng aing puyeng hulu kana milu salat angel jasa. Weh nanti balik ya. Di bawah angel teh ku imam gering. Berarti can lazat dina syariat teh can lazat. Karena ini geus lazat mah salat berjamaah, lamun teu berjamaah teh atuh aing mah tikos ongkos salat ongkos dahar teh kokobok. Aing mah lamun teu berjamaah ongkos dahar teh kokobok. Jadi kurang sampurna perasaan teh, muru nya nama. Aja lamun imamna cepet teuing ditegur, "Mam, ulah cepet teuing. Ngeunah jasa ieu salat teh ngeunaheun jasa. Ulah cepet teuing. Asa 2 kali kieu yang gering salat teh sia." Iki cerita syariat. Aya ngeunah syariat ge lamun difokuskeun contohna urang ka Mekah. Ulah santri, ulah ustad, ulah kiai lah pokona mah taman mengenal ibadah. Tukang ngabeca ka Mekah. Tukang tani ke Mekah, ahli sauk, ahli sauk ahli pasar, ke Mekah, nyana dongeng nak kunginahin, eta ibadah di Mekah kabeh ngarasakeun ngeunaheun. Nu mantak ngarasakeun ngeunaheun kunaon atuh pagawean dengan salat. Ngan salat mah pagawean teh. Pagawean teh ngan salat doang, teu mikiran politik, teu mikiran ekonomi. Pemikiran keluarga, pemikiran naon, pemikiran ngan salat dah, nu didengikeun teh ngan azan doang. Asal gitu, geus azan encan, kabeh naranyakeun geus azan encan. Wah, asana moal kaburu, eta petani bae ngomong kitu. Tukang ahli pasar ge di Mekah mah ngomong kitu. Ai kiai mah atuh teh henteu jangan terbiasa di dieu tinggal loro. Eta aya ngeunah di Mekah mah kabeh ge ngarasakeun fokus. Eta kakarak syariat. Eta kakarak syariat geus ngarasakeun ngeunaheun kabehan. Bae nu balik ti Mekah teh ngomentar teu ngeunaheun padahal ngan salat doang pagawean. Sebab naon mokuskeun mantak di dieu ge lamun difokuskeun kita teh sarua jeung di Mekah. Sarua jeung di Mekah jam 10 geura ngalah wudu cara di Mekah bae dek lohor. Di Mekah kitu pan. Si tinggalin. Ati mah lain jam sore ya, jam 12 kaburu kene ya. Jam 12 bobong. Itu tadi udah gede lah. Jam 12 kaburu Man di Mekah mau aya jam 12 moal aya. Tanyakeun kan ke Mekah.
Jam 11 ke jam 11. Asana mal kaburu urang ieu zohor. Asana mal kaburu ya uang zohor. Eta jam 11. Di urang mah setengah hiji, setengah hiji. Lumayan. Atuh kok mau Jum'ah mah. Aya nu teu balik-balik ka paneta teh zohor, asar, maghrib, isya, teu balik di masjid bae. Begitu ditanya kunaon emang teu balik, jauh hotelna. Lamun deket bapagon balik nya lagi. Tapi nu jelas ngarasakeun nu mantak mung balik kunaon eta? Sieun tinggalin pan. Nu mantak ngarasa sieun tinggalin no azab ngeunaheun ka bawah ngeunaheun. Eta teh lain ku ngeunahna imam babacaan, lain ku naon geus puguh ieu mah tanah haram, urangna mokuskeun diri ngan sakadar ibadah doang. Sehingga karasa lah ngeunah. Eta teh lamun ditambahan sabulan deui mah moal ngeunaheun. Moal ngeunaheun. Mukimin bae di ditu tilok salat. Mukimin di Mekah tilok salat. Tilok salat aya bobogohan segala. Mukimin di Mekah eta lain nyaritakeun ngeunaheun salat bobogohan kawin malah mah. Make wali hakim. Tanyakeun ge ka mukimin di ditu. Lain hiji lain dua. Lain hiji lain dua, lain juga orang Indonesia bae juga orang Brebes. Nu hideung teh. Lamun fokus di Mekah kana ning mukimin, fokusna kana neangan duit geus teu ngeunaheun salat. Ulah-ulah mukimin nu cicing di ditu, ieu nu mawaan jamaah bae geus teu fokus kana salat di dituna teh lantaran fokusna teh ngabimbing neangan duit teu ngeunaheun pagot. Pagon bae teu ngeunaheun tapi lamun fokus ke ibadah, ti dieu teh teu ibadah, bodoh jelemana, fokus ke ibadah, aya bae ngeunaheun biasa. Toab sakitu capena ge hayang deui. Saking sakitu capena hayang deui. Kos mau bebene sakitu capena ge atuh terus bae. Ku ngeunah fokus. Nah ieu ge sarua urang bersyariat di urang, fokuskeun jaba ge. Fokuskeun bakal nikmat jam sabaraha oh siap-siap salat jam sabaraha oh siap-siap salat nalika keur di warungna urang ngawarung kieu isuk niat nungguan waktu salat aya tadi Cikupa nu ngawarung kitu di Cikupa aya jendeule jam buka warung jam 8 diuk bae ngaladenan nungguan waktu salat niatna nungguan zuhur engke salat zuhur ka warung deui nungguan asar. Lah gitu, nungguan doang. Zohor kan sholat, ngan nungguan doang. Aduh, mal ngina-ngina. Nongos gitu. Tak iman nungguan prak. Ngina, kuari. Mal bisa kan lamun teu mondok mah. Mal bisa di mana? Sebab teu terdidik. Ayo di pondok mah pan dididik ku guru. Artina dididik ku guru teh nutur-nutur nyana teh. Sapoe, 2 poe, sabulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun. Henteu dihayu-hayu ku guruna, tapi nyana lowog sorangan. Nikmat sorangan. Neuleuh kiai ka masjid breng. Neuleuh kiai teu ka masjid henteu. Geus kitu bae santri mah. Kalau bintang oh kiai ya hampir kesalat deui. Saya takut gitu. Jadi terus nutur ngeunaheun akhirna. Ngadenge kiai peuting batuk. Bit menjana ge tahajud. Pada kiai dengan batuk doang. Oh kiai nyana husnuzon, pasti kiai tahajud da batuk kadang. Padahal mah malik. Kerek. Geus bagus bae. Santrina keur tahajud. Nilu nyana. Tah eta cet ketuturkan terus. Itu dipaksakan. Di pesantren modern apa dipaksa? Berjamaah tahajud. Berjamaah tahajud dipaksa. Balik. Boro-boro tahajud. Mau fardu gente. Di pesantren modern. Di pesantren salaf Pak. Tenang. Kalem. Asup ke pondok teh lain mikiran salat teh mikiran betah bae lah kajian heula teh salat ge. Betul. Tapi deulekeun lain deui hasilna. Sebab niatan lagi geus lain. Eueuh nu diburu ka pondok pesantren mah sugan ijazah henteu. Sugan hayang jadi kiai henteu. Sugan hayang jadi ustaz henteu. Hayang teh bisa ngaji, bisa ibadah. Lantaran niatna eta lambat laun mulai katuturkeun setik. Wih, 5 tahun mah kopeana geus mancrit. Da
telepon deh Kak Ima, tunggu lain deh. Tad, mana Tad? Cak babaturan turun di ojek di pengkolan teh. Karek datang Tad, mun sia Kak ini betul Ustaz. En hate nama, kopean geus mantri. Geus bagus, waduh, make sampingan rapi. Pas aya muludan, maca al-jannatun nage. Waduh, nyaho diharoja. Geus jadi. Menang 7 tahun masantren aya muludan kita jadi protokol. Protokolna kebeneran nyana, ai mubalegna teh teu datang, kori heula teu datang, nyana deui. Perhatikan kepada kori kita, cuman sayang korinya tidak datang, maka diganti oleh saya sendiri. Nyana jadi kori. Beres kori sambutan panitia, luani, nyana deui. Sambutan terakhir ya takbir akbar yang akan dibawakan oleh kiai dari Jakarta, cuman sayang kiainya tidak datang, maka sayalah yang akan jadi pengganti. Ini miti protokol, kori, waduh panitia, nyana kabeh diborong. Terakhir, berkatnya jangan di kemana-mana ya, bawa ke rumah saya semua. Emang anak murid Haji Poda di muka gitu. Ya Allah. Tak iya, gak sobat terima ya. Lantaran nis masantren bersyariat. Yes, masantren kacaita kena mungkin 15 tahun. Nges nyai-nyayan, maca kitab, nges nyai-nyayan, karena maham. Mulai di diri naga, selain mikiran maca kitab, kuarima lain. Mikiran teh yang bisa ibadah. Nyanganlah nyana guru, kebenaran ayat. Dibere, jang ngeberesan batin. Kuarima bertorekat. Bertorekat teh, ai padu zikir mah gampang. Merekat ke Paneglang, ayah guruna diserang, diberi zikir, sepeting 10.000, kalau diberi ulah 10.000, 100.000, ayah siap. Babari, zikir mah babari. Ulah ke karakter 1.000 sepeting 10.000, 20.000 ayah. Jalain eta merekat mah. Lain zikir, lain. Atau zikir mah 10.000, 20.000. Apan eta mah ustad anu sok dititah apakah ada pan 100.000 dah ya kan zikir. Aju menang 3 juta 4 juta. Kuri. Atuh kuri ataka. Atuh. Ngariung urang. Asal jauh nagala dege angel mata dikirna. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Wah, angel. Barang ngariung gede mah la ilaha illallah dengan 20 geser. Sayang. Masyarakat kan ai di itu mau krieu angel, ai di dia masih. Begitu mah berkata gede. Ngerti, atur suai kenyang berkat dikir biasa. Tarekat kok itu tak boloon. Boloon. Lain zikir tarekat mah. Namun zikir tarekat zikir atuh babari jasa. Lumata ko bahasut tarekat zikir. Kablah dituna teu wauh jeung jelema jaing mangga tarekat kudu kitu tarekat. Kudu kitu teh norekat, barang norekat teh wauh jeung jelema, barang norekat teh aju juri ngantap ka dirina. Lain kitu norekat. Coba-coba saeutik bae petakeun, saeutik. Kieu norekat. Lamun kamari mah urusan zahir asy-syari'atu baqali cek Kangjeng Nabi. Ucapan wa tariqatu fa'ali. Nah kuari kapagawean, nu patali jeung hate. Encan hakikat ka karakterekat. Cicing urang. Dina torekat mah nganggap jelema kudu akur bae. Rek nu bener, rek nu salah, rek muslim, rek mukmin, rek kafir pada makhluk Allah. Geus beda pandangan jeung syariat. Eta teh makhluk Allah ciptaan Allah teu meunang dicacad ku urang. Rek mukmin, rek kafir, rek fasik, rek munafik dina jihad bahwa eta ciptaan Allah tetep bae hargailah karena ciptaan Allah. Urang bersyariat mah teu meunang kitu. Itu menang gitu, tapi bertorekat mah kudu gitu bae. Geus nu datang lagi ke ahli torekat mah encek datang, enci datang. Dicoba ku Gusti Allah tidak pemikiran nyana anu diterapkeun ka pagawean nyana. Nu sugih bakal datang, nu susah bakal datang, anu cerik bakal datang, nu seri bakal datang, menghadapina kumaha? Kudu akur bae. Mun aya beda ngahareupan nu sugih jeung nu susah dicoret beureum. Lamun bangga bersanding jeung bupati dicoretna beureumna 5. Mata kaji pudali dicoret nyaneng. Torekat teh berat teh lain zikir.
Zikir bababari, tambahan deui. Ketika menghadapi pejabat bunga, geus ragag. Eueuh nanaonan. Ge, hiji tah. Kadua. Ketika jelema mere ka urang duit begelanan. Set, bunga urang dibere duit, ketika jelema eta teu mere bendu, coret. Tarekat lain zikir. Ketika aya jelema sugih teu mere, urang bendu pun sugih-sugih teu mere. Ji atuh sugih-sugih nyana, duit nyana, kunaon sia mikahayang? Mikahayang mah nu dicatat ku Gusti Allah, mikahayang kanu batur. Urusan sugih, urusan harta, nyana, sia kunaon ngahayang-hayang nu nyana, ketika teu mere, bendu, belon teh. Saha coba sebutkeun nu belon tah? Saurang bae kiai mana tah? Ieu belon. Mantap kiai sok ngomongkeun sugih ongkong bara-bara teh. Eta kiai tolol. Eta kiai tolol bin goblok. Ya tuh kudu ngarepkeun tina kasugihan batur. Atuh kiai mah kiai we mah gahan ngaji sing ikhlas. Batur kena ngaralaji, kena lempeng mun teu ngazakat kiradekeun ngazakat, urusan merek ulah kabita ku pamerena lantaran dunia nu aya di nyana nu nyana. Kunaon kabita nu aya di leungeun nyana, kabita mah nu di Allah. Tah, oh jaheuh nya. Lain bubus ya kitu. Ya tarekat. Mantap kita carang katakan kita tarekat pada lain zikir. Zikir jangan enggak benturan hati. Enggak benturan hati. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Nu mantak zikir naga lain cara zikir ngariung. Zikir ngariung apa naga kita. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La illallah, la illallah. Ini kanyahoan. Lain gitu zikir tarekat mah. Sama moal kabentur. Moal kabentur jangan benturan hati. Nu aya di belah kencat. Tarik napas. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Lamun hentsa illallah nanti dipraktekan ku guru. Atuh malnya naon maksudnya. Tak kikituanan. Ngabenturan hati supaya leles illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Berbagai nada jeung berbagai term naon kitu ngaranna naekna temperaturna kumaha anu dibutuhkeun ku nyana bae supaya kena ekstasi. Nah, balikan deui geus aya numere akur. Lamun urang kelit di jero hate ketika teu dibere coret. Eta keur carita bere, kuari keur carita jajalu. Assalamualaikum. Kula ya aduh ti kamari candahar. Kunaon tuh ya salah. Dicoret beureum tah bukan beureum na. Ti kamari kula candahar. Kalau nita nyerieun eta hatenya eta. Maksud gitu tah kan menta. Oh. Nu mantak jana didatangkeun ka urang teh keur ngagawean tarekat. Di jerona dicoba ku Allah ku berbagai-bagai nu mere nu menta. Ketika di urang aya nu menta teu dibere coret. Pait geus tah. Pait tah geus mulai. Aya datang nu muriang, Waalaikumsalam. Eno. Alo cenah muriang. Ya adina nu datang teh jadi anak Allah aju di rumah sakit guari biaya ya ngahutang bae ngahutang aya di urang teh aya eta deuk merena pait mayar tamuanya urang mayar sakit juga kudu babalang batan mun dibere butuna sabaraha aya 10 juta azana mah kabayar moal kabayar bukan naon teh si budak aduh mangganing dibutuhkeun 10 juta aya mah aya di aingan atuh ji kitu ge kudu ngelek 1 tahun 2 tahun aduh bahaya rasa ban bae euy mere ajang kos bae sore tarekat teh kos kitu zikir mah nya bisa 100.000 sapenting ngabudah geus tapi pelebah nu kos kitu tah ieu tah pait tah tarekat nu kos kitu aya nu mere jeung teu mere kudu akur ketika aya jelema minta tolong ka urang fasilitas nu aya di urang nang Allah ja Allah mah maha uninga Allah teh maha uningan mah ja urang diciptakeun ku Gusti Allah haji urang diberena ku Gusti Allah didatangkeun jelema anu menta ka urang geus aya di urang nyampak Allah anu ngadatangkeunna tinggal kesadaran urang
Ia sadar tante bahwa sia kerendak menghadap kai. Pan babacaan ge Allahumma anta maksudi wa ridhoka matlubi. Gusti nu dimaksud, ridho Gusti anu dimaksud ku abdi. Lamun bener-bener ridhoka matlubi, fasilitas nu aya nu aing eta nu datang ge nu aing nang aing sok kusiabikeun kadinya. Aya bae urang ngerenyed hook coret. Iker cerita torekat. Nu mantak sahapi jelemaeunana cak Mama Bakri. Sahapi jelemaeunana jelema nu neut norekat sabada kula ge ieu teu sanggup norekat teh. Teu sanggup sahapi jelemaeunana tuh. Urang mah ngadenge teh bisa hiberna bae wali teh. Dirahin jasa ngadenge Syekh Asnawi hiber ti Caringin ka Banten, di Banten hiber deui ka Caringin teu kudu meuli Avanza. Atuh saya pikiran apa kitu sih. Juga ditanya, "Sia mun bisa hiber ka aing mah ka Bali." Dik naon tuh neuleuh Sataranjang mah di Kutu. Geus beda cak Allah mal dibere. Tah eta rekat teh boro-boro dek datang ka hakikat teh. Boro-boro dek datang ka hakikat kakarak di bejahanana geus eungap heula. Napasna geus Senin Kemis. Kakarak di bejaan gitu, nah eta lantaran urang encan dididik ku syariat sehingga syariat ge can ngeunaheun. Lamun bersyariat mah geus ngeunaheun segala fasilitas nu aya di urang ieu teh ajang ka Allah. Aya nu ngabutuhkeun pikiran urang, beken. Aya nu ngabutuhkeun kailmu urang, beken. Aya nu ngabutuhkeun tenaga urang, beken. Aya nu ngabutuhkeun dunia urang, yang li'ilai kalimatillah, beken. Kakarak mulai ngeunaheun ta syariatna. Syariatna geus leumpang, salatna, puasana, zakatna, kabeh geus dilempangan. Geus lazat dina syariat, naek ku ari kana tarekat. Geus moal ngaguliwang deui. Lantaran dina syariat bage geus stabil. Ieu mah di syariat bage enggak zakat tilok ku ari norekat. Babuk kabek. Babuk tamanu ka kitu. Kuari jelema puasana ge ngan saukur puasa bulan Ramadan doang. Aju noreka. Bebaskeun masa stabil. Anu mentek cek ustad aing noreka henteu dahar henteu mending dahar. Enggak ada gitu. Geus ngeunaheun. Eta ulah ngomong torekat bae bangun hampang teh laksanakeun. Nu matak diuji heula kudu mana heula tuh. Maka ditata ku ahli tarekat dihandapeun susu aya latifatul qalbi ngaranna nafsul lawamah eusina aya 9 sok eta heula tarekat al-lawam al-hawa al-makruh al-udbu al-ghibah ar-riya az-zulmu al-kidmu al-ghaflah ta eta 9 eta bae heulanan ulah wakan naik ka latifatul ruh. Sebab di dia latifatul qalbi, di dia latifatul ruh, di dia latifatul ruh. Nafsuna ngaranna nafsul mulhamah, at-taqwa, al-qanaah, al-hilmu, at-tawadu, taubat, as-sabr, at-tahammul. 7. Naik di dia ka dia latifatul sir, nafsul mutmainnah. Nafsul mutmainnah teh di dia teh ajud, at-tawakkul, al-ajud, ar-ridha, al-ikhlas, ajud, at-tawakkul, ar-ridha. As-sukru da di dia ayana. Di dia latifatul sir, latifatul khafi. Husnul khuluq, tarkumasi Allah, al-lutfu ta'ayana di dia teh. Kubul khalqi wal mailu ilaihim li irsadihim wa li ikhrajihim an zulmati tabaihim ayana di dia. Naik ka dia latifatul akhfa, nafsul kamilah, ilmul yakin, ainul yakin, hakul yakin. Naik di dia kaluhur latifatul nafas. Nafsul ammaratu bisu al-bukhlu al-hirsu al-jahlu al-kibru sebab aturan nu kari itu bae geus. Ke dia kakarak latifatul qalab. Teu bisa naik ki hiji latifah ka latifah nu hiji deui lamun nu ieu can anggeus. Nu mantak aneh ku ari mah norekat aya guruna di Pandeglang, norekat aya guruna di Serang, di Jawa Tengah saminggu anggeus. Ndek norekat naon kos kitu pan torekat ba'at tariqatu fa'ali. Numantak disengserikeun ku norekat lain torekat tamu kos itu mah zikir berkat mah abeh dikubatur di pajar wali abeh kubatur di pajar yang lain gitu numantak kudu kumaha tuh eta teh kudu digawean numantak guru nama aya ti muridna saha guru nama da geus kieu bae saha nu siap ayo saha nu siap sanggeusna masantren 15 tahun atau 20 tahun komo mun kawin heula mah aju boga pamajikan kabeneran kurang ngadukung deui pamajikan anak aju norekat
asana saminggu pepegatan. Atau pepegatan juga pemajikan, dia beda tingkah anak bakalna. Tadi itu mengarahkan aku hari kula adat. Mengarahkan aku hari kula adat mungkin. Nah, kuari eta kakarat pamere-pamere doang. Jeung pamarentah ahli tarekatna haram narima di pamarentah haram. Ieu mah haram. Mata lamun aya kiai ngahalalkeun duit ti pamarentah, lamun tarekat eta berarti syariat keneh. Allah tuturkeun ngan bersyariat. Anu bersyariat mah tas sorgana agak-agagat. Heeh nya ka sorganya hontot. Ieu mah lamun aya kiai ngahalalkeun meunang sumbangan ti pamarentah. Halal duit dibobol ti pamarentah. Lantaran aya dana sosial. Teu salah, bener jasa. Ngan eta ngaranna bersyariat. Bagi kiai nu bertarekat geus bertolak belakang haram. Kiai nu bertarekat. Saperak ke haram. Naon sebabna? Lantaran ai ahli tarekat menulis sumberna tina haram moal bisa jadi halal. Sumberna tina pakai syariat lain kitu. Mantap. Saya ti kudu ada dibawa ka tarekat jelema supaya terampus teuing. Sakieu dibawa ka dinya proposal terus bae. Mantap lamun aya kiai ngetakeun proposal encan tarekat. Kana zikir bae legam ku sia zikir. Mabok zikir bisa sia. Mabok zikir sia bisa ditumpahkan di mirjan sia. Ya mangku bahagia gitu. Nah, ikir cerita tarekat lain lalagahan hese. Mantap cek Mama Bakri sahapi jelemaana na kuari nundek norekat. Nu mantap Mama Sati digentur mah ulah norekat. Ngeun sia ngaji bae. Mantap Abu Yadimnya teh dasari tarekat kula mah ngaji. Dina eta teh dina sejarahna pan aya bukuna teh tarekat kula mah adalah ngaji. Kunaon eta? Nyanana mah norekat. Kusabab mana pi muridana. Mana pimuridana aja jelema lamun norekat kadeuleul bae. Kadeuleul bae mantap layaripul wali ilal wali. Nu nyaho ka wali kecuali wali boro-boro geus jadi wali kakarak norekat bakal kadeuleul. Kakarak norekat dong bakal kadeuleul. Atuh lain deui BHS jeung BHSD kadeuleul. Sanajan ieu aples ditempelan ku merek BHS, dikieu-kieu goreng ieu sih salah merek tanaon. Salah merek ieu ka jadi hukum ge. Ih salah ieu. Jalain kieu dicekol lah BHS mah. Tetep bae. Kadeuleul bae BHS asli jeung BBHS. Kadeuleul bae norekat asli jeung totorekatan. Kadeuleul bae ka jeung kumaha ge jalain zikir. Zikir macam babari jasa nurunkeun zikir mah cenah kula yang belajar zikir dosia. Mantap abah mah babari jasa. Abah mah keur di dapur bae kieu aya jelema kiai kula mah yang belajar zikir dia sila tuturkeun abah la ilaha illallah la ilaha baca ku sia sabaraha ke sadaek sia atuh jadi gua nanya bapan dibere bae atuh sabaraha zikir lain tarekat mah tuh ngomong ku bener itu ceuk nanti tuh babari abah mah di dapur bae jelema yang zikir dibere ngan teu nganyatakeun tarekat ulah nyebut tarekat sia zikir bae aya zikir bae bang titah ieu ku Kangjeng Nabi tapi lamun geus deuk norekat ditanya heula juz amana katalar sabaraha zakabad katalar reti alhaqumut tarawih bae tau ulah sok kayak norekat sapina talar henteu sapina ngaji ge encan tuh ngomong tarekat teh jadi sapina acan. Inde kumaha apa kieu teh ka Allah. Jalan ka Allah lah ge syariat can bisa ulah zikir bae. Zikir mah sadaekna sia beurang beuting sabodo. Kieu teh ieu mah sadaekna geus. Atuh terjadi wali. Oh lah sok kana asal boga anak ge tereng walian sia. Kayak cerita can anggeus. Can anggeus kakarage dibere ulah robahat teh bab ngahareupan pejabat ulah bangga ku bersanding jeung pejabatnya deh ketika aya nu menta aya di urang teh dibere kakarak nu kitu-kituna doang masih kena panjang ke urang sambung deui wallahu a'lam.